Semehak di lumaku, semehak di lumampah ngaraya dina kasalamatan salerea. Urang raja hadel gerak kaca cik cik cu. Uhun sepun kamahagung nu kagungan pun bayang pun dengan degral niang pengawasan di langit batik kerti di dunia batin kulisiku melar di alam lahir baru syukur gaya kamu kecapdalah alhamdulillah mari muji syukur gaya kamu kecapdalah alhamdulillah raja doa raja raja punah maring Allah dina hati anu unik dina rasa anu masa dina hati anu maskin Nabi Muhammad kitab na Quranul Karim Allahu Akbar Allahu Akbar sakitu raja diagi nu di panglarai dina kasalamatan salerea hai jero baksa urang papageun itu panganten sakali ayo kanca aya senapa haji emang salayong Alhamdulillah ini orang ditebangkan sarang tatosan nih sadayana euy. Ari itu deket tahu ki naon ki aya Monas ki, Monas. Itu tuh topi eta teh ki. Heeh, mani banyak orang bagus itu apa ki? Cek sini mah banyak orang bagus teh seueur jalmi anu balalageun. Oh, bener. Ari bahasa Indonesia hayang tapi eueuh kabisa.
Tapi ku kitunan ini urang teh alhamdulillah geuningan kapapancenan gawe ku pangarasa Bapak Hajat nih Ibu Hajat digeun ngabagiakeun itu panganten anu sakitu geulisna. Mana asa di kerajaan ki. Ya teh ini hasil karya ti Bahman Dekorasi. Dekorasi nomor 1 sa Jawa Barat. Keun bae. Pokoknya MC na apa jauh mah beres. Beres ngareuna. Nini Bagi. dana naon ge mipit kudu amin. Betul. Ngalah kudu mental. Asik. Asik naon seluar diseruakeun. Astagfirullahaladzim jeung hewan teh. Asik naon? Apa cek ake bibit kena amin kana kudu minta tanda ning eta teh urang minta doa. Urang minta doa ka sadayana mudah-mudahan si Neng wasiat si lungsur langsa rumah tanggana nya. Amin. Jeung urang silaturahmi ka panganten sakali. Sing saha? Saur pangarasa Bapak Haji Eman nya geuningan. Sing saha jelema nu loba silaturahmi bakal dipajagkeun Joshua, bakal diseueurkeun rezeki. Amin. Ini Kumaha? Bapak Hajat sia bos tahu. Woi, bener lagi ayo. Bahasa urang ngeunyan bahasa ka ditu ka Sumatera kitu asana. Di ditu geuningan urang kungsi makalangan. Run. Teh hayu geranin urang tepungan panganten. Terus saya pedang sareng panganten nu geulis bisa. Si anak ge meuni kasep nuruk cukup ya. Bae. Alah. Hayu guru ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Sini saya ngahuma. Ini urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten anu bade ngambah sagara kahirupan laki rabi. Amin. Mudah-mudahan geulis kasep. Amin. Eta para upaniatan anu sakitu sana teh ulah gancang ropong, ulah gancang rapuh, ulah ripuh, anggur sing repeh rapi, sing kacai bareng mandi, kadarat bareng salat, sabobo sapihanian, sabagja satanggung jawab. Cindak naman ini arahnya doaan sing bisa megan rumah tangga anu sakinah mawadah katutorahmah. Oke ini kurang doakeun da turut tikeun dengan teu waraga teu waraga sakedik waraga ageung. Mudah-mudahan sing enga kagentosan anu langkung-langkung dininya. Ini urang ngiring bingah ngiring bagja ngalangkungan urang ngibingnya. Ayo dini ya. Sok idol nangtung sih alah coba ayo dong di sebelah dia ini dong. Nuhun kasadayana kapunten yang wakil terus ada dicatat ya sejak giring bingan gitu. Alhamdulillah ini tadi Asia. Ayo para pamaya. Payung kuning, payung kantung, payung lama, kabu.
dua insan papasangan anu resmi jadi jantung rami Fitri Adrianti Tony Fernandez Bugia biasa wujudkan rumah tangga Syakina mawaddah warahmah wilujeng pengantinan selamat menempuh hidup baru.